Salajengna katilu bid'ah aya anu termasuk anu haram saperti akidah Jabariyah atawa akidah Mujassimah jeung akidah Mu'tazilah, atawa ngaheulakeun anu bodoh mandeurikeun ulama, atawa tutup aurat awewe ku calana nyitak seperti ngang make legging, atawa pakaian carang, atawa ipis anu katempo kulit, berarti make androk pondok. Kaopat bid'ah anu makruh seperti mapaesan atawa ngalus-ngalus masjid, atawa maca tasbih anu maksur ba'da salat nyaeta subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 30 kali, ditambah tina 33 teh jadi 34 atau selebihna. Kalima bid'ah anu wenang seperti ngadamel mesin tipung dahar seubeuh